salin temuan. Insya Allah di saat ayeuna teh bade ngalajenkeun nyaeta baladna nafsu mutmainnah nya sabaraha hiji cenah anu kaopat baladna nafsu mutmainnah anu kaopat teh naon nyaeta disebutkeun syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah. Naon cenah atuh ari hartina syukur teh nyaeta netepkeun hiji perkara netepkeun nyaeta nikmat anu geus nyampa netepkeun nikmat anu geus aya netepkeun eta teh kadang-kadang eta nikmat bisa leungit ku sabab teu ditetepkeun dibeungkeun ku eta syukur. Jadi netepkeun nikmat anu geus aya jeung bakal ngadadikeun wasilah hasilna nikmat anu can aya. Mana atuh nikmat anu geus nyampa? Tah urang teh kudu syukur ka Gusti Allah peda urang dipasihan yuswa. Dipasihan yuswa. Wa ayana yuswa ruh anu aya dina jasad urang karasa nikmat teh. Nikmat teh sedangkan rumah tara marentah karena naon karena kaawan hungkul marentah karena kasa tak kira-kira urang salaosna saya teu padahal mah ruh teh aya salawasna di dia dina ayeuna we ayeuna ari salawasna mah teu nyaresa hingga atas salami ruh aya dina diri urang nah urang teh salamina leres teu nah bagina sabdina jasa teh nyaeta aya sifat papa sabab di alam dunia mah sifat papa aya siang aya kulon pasti aya kaler aya itu bapak cenah aya luhur aya handap mohon aya pamanggeul aya istri. Nah, ibu kira-kira lamun ayeuna di alam dunia sifat papasangan kalau diciptakeun mulai nyata pamanggeul kira-kira bakal kumaha biaya kumaha kira-kira buah-buahnya etanya geus kabayankeun lah nya Allah mah sifat welas jeung asihna Allah mah kitu kada ya nah urang tacakan urang teh dina diri urang masih keneh nyaeta nganci teu disebutkeun ruh sebeun ari ruh mah nyaeta anu salamina sok marentah kana kasa tapi naha atuh urang kadang-kadang osok sae kadang-kadang osok tak bila mana anu sae nyaeta anu marentah teh syariatna ruh bila mana urang teu sae berarti aya salianti ruh anu aya dina jasad naon namina nyaeta nafsu nah nafsu mana anu urang sok ngajalankeun kana kaawanan teh dari sakur nafsu marentah kana kaawanan teu sadayana marentah kana kaawanan eta nafsu mana atuh anu sebutkeun nafsu anu sok marentah kana kaawanan lungsur we aya dawuhan Gusti Allah innan nafsa la amarratun bisu jadi sanyana hawa nafsu amarah mah nyaeta sok marentah kana tah hilamana urang ngajarankeun kana kaawanan pasti eta jalma nuturkeun hawana contoh urang diparentahkeun ku Gusti Allah teh digelarkeun ka alamnya diparentah naon ibu ya ayat lamun cek sebagian eta mahnya geus lembung pisan bakat sering naon di ausna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pati-pati kita kerjin jeung manusia angin kudu ibadah
cing eta teh anu suburkeun manusia teh diparentah teh kudu naon kudu ibadah sadaya manusia ibadah teu sadaya iya siksaan teh sok teh kumaha sadaya ibadah jalmi sadaya ibadah dari dunia jadi atas ke atas datang sadayana ibadah sakabeh manusia teh ibadah ngan ibadahna ka masing-masing patekadanana anu aya dina hatena ngartos ieu teh aya anu itikadna dina hate ibadah teh nyaeta kana panon poe aya ibadah cek manehanana mah ngartos ieu teh bisi menjadikan jelema geuning aya nu ibadah aya nu teu ibadah sadayana maksudna kabehanana ibadah masing-masing diri jeung keyakinanna jeung patekadanana aya anu ibadah anu itikadna dina hatena nyaeta ibadah nyaeta kana panon eta teh cenah eta teh ibadah teh manehna aya patekadanana ibadah teh kana naon kana tapekong dijieun kumanehanana disembah kumanehanana kira-kira katakan eta dijieun kumanehanana disembah kumanehanana diibadahan si kira-kira luhur anu dijieun luhur anu nyieun dina pangkat darajatna ieu mah dijieun ku urang terus disembah si kira-kira nu kitu ya Allah nya dijieun ku urang eta dijieun misalnya biaya ada bol badak sagede naon sagede jauh terus eta bol teh eta roti disembah ku biaya si kira-kira nah itu cenah teh gelo kira biaya jadi cek biaya dijauh nah cenah da abi mah nada apa nu sebul nah berarti nak sabab eta biaya ulang ngadamel nya eta bolu anu segede jalmi disembah kade eta tapekong aya anu ibadah kana tape eta teh itikad cek manehana mah ibadah keyakinan manehana mah ibadah teh kana tapekong aya deui anu ibadah kana naon kana bulan aya eta teh manehana teh ibadah aya oge ibadah kana naon kana batu anu gede ibadah kana tangkal anu badak aya eta ibadah nyata kana naon kana mata air teh sebabnya teh manehana eta disebutkeun ibadah ngan eta ibadah batil artina batil sabab geus puguh jentul jeung sifat jeung zatna tah alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah nunsurna junjunan alam yakni kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyaeta nu kitu teh diterangkan sabab di hukuman ku agama anu sumpikeun nyaeta kajunjunan alam di hukuman musyrik ari musyrik nyaeta ngaduakeun ka Gusti Allah kasaha tuh ari urang jeung kanjeng Nabi teh ibadahna nyata jenenganana Gusti Allah gitu. Allah di mana? Allah teh keduaan ketilu nyata Allah teh anu hiji dina naonna hiji dina apa kan nya dawa Allah dina Al-Qur'an qul huwallahu ahad gitu kira-kira kartos tuh kartos kan aduh kateuy teu kaharti jadi sadayana jalge eta ibadah ngan ibadahna beda jalma sapertos kafir mah ataya Yahudi Nasrani ibadah teh lian tika nyaeta salian tika Allah ai urang mah jalma Islam ibadah teh ka Gusti
ibu kujeng-kujeng nyata ibadah anu sejen ibadah we ka Allah salah jalan kade cilaka begitu teh cilaka salah we patempatan cari cilaka ibadah mah ibadah ka Allah bahkan orang teh kadang-kadang orang teh osok naon ngucapkeun kalimat Allahu Akbar bari tari semangat Allah Akbar ayat gitu ya udah makan gitunya ayat gitu ayat cek ibu macam ayat cenah amak-amak lain amak-amak kan eta teh adat di kabiasaan kitu paingan cek sepur ari eta mah adat mah hese naon sabab aya bahasa nyata ari adat mah sok kurung ku iga mohon gitu hese misalnya geus kitu mah kitu hese cacakan geus dibejaan geuning hese we anar mohon tak kitu ya jadi anu kaopat teh nyumponan atau disebutkeun balad nafsu mutmainnah teh jalmi sok syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Gusti ari syukur netepkeun nikmat anu geus nyampak mana atuh di antawisna nyaeta di antawisna we anu dina diri urang nyampak sadayana yuswa eta ku ayana yuswa nikmat karasa beda aya yuswa lamun urang geus aya yuswa nikmat mah bisi percaya kira sok maot lah nikmat gitu jadi karasa nikmatna jeung teu nikmatna teh bayar kudu nama eta teh syukur ka Gusti kan kudu naros ke bebas buruk sabab diserat hartina ayat sengkeran dawa Allah dina Al-Qur'an nyata kulir ruhu min amri rabbi ari sakur-sakur rumah nyata dina urusan kami ade ngan kadang-kadang cek sebagian keterangan kurang teh kadang-kadang aya ruh teh ruh anu salaresna nyata waktos ditaros nyata di alam aya deui cek sebagian mah sifat-sifat kamanusiaan leungit siga kaya-kaya nyata leungit ruhna tinggalnya eta sifat-sifat hewani masuk aya sifat hewani dina diri urang aya daya ibu aya daya aya mana sifat hewani teh kadang-kadang lamun urang ningal we kadang-kadang contohna we contoh lamun hayam sok pasehat osok diadu osok kadang-kadang hayang sorangan urang contohna seueur bahasa kasarna hajeun teu batur mohon gitu tah manusia sok aya seperti itu aya bereta eta teh sifat kasifatan ku sifat hewan teu aya sifat kamanusiaan gitu tah cacakan manusia teh diciptakeun ku Gusti Allah kalintang mulyana naon margina nyata Allah masihan akalna naon akal bari ari akal bari bisa ngabedakeun mana anu sae mana anu awal mana anu hak mana anu batil itu tadi dia kurang nya ibu aku pun tidak ngobrol ibu ngobrol tuh ibu kabuping tuh bu itu kabuping jadi jalmi anu syukur nyata karena nikmat ti Gusti Allah teh anu geus nyampak bila mana hidupkeun ku syukur eta nikmat pasti bakal hasil nikmat anu teu acan diwaler kudawuhan Gusti Allah lain sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid sisa jalma anu syukur karena nikmat ti Gusti Allah pasti tabian eta nikmat tapi sebaliknya sisa jalma anu kubur karena nikmat pasti bakal datang atau kena siksa anu kalintang terina ada di Gusti
tak kira-kira tak ayeuna teh nu sareng-sareng ya teh urang dilibatkeun kana syukur kana nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah ka urang sadayana pedah disalurkeun nyata akur jeung parentahan Gusti Allah. Cek sebagian hadis Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal talabul ilmi teh nyata hukumna fardu agi hukumna nyata bila mana diganjar lamun dipigawe bila mana ditinggalkeun disik tapi teh diganjar ku urang teh bila mana ngajarankeun kana kewajiban. Tapi kadang-kadang urang hoyong nyata ganjaran anu sae ti Gusti Allah anu tetepkeun ku Gusti Allah kadang-kadang urang teu disupri kadang-kadang henteu diparentah acan urang mah sok diberi damel nyata artina mumpang kana parentahan Gusti Allah kadang-kadang ngajarankeun kana nuturkeun hawa nafsu anu aya dina diri pribadina lain-lain nafsuna nafsu mutmainnah dan nafsu mutmainnah mah nomor kaopat nyata syukur kana pirang-pirang nikmat nyata nu disubrikeun ti Gusti Allah ka urang sadaya. Mun dibahas eta nikmat bujang-bujang urang ruh atawa urang nyuswak teh nyata urang diri pribadi urang sentiasa disyukuran sarasna. Dalam urang sarasa disyukuran atau syukur ka Gusti Allah anu dipasikeun ka urang sadayana kurupina jungkerenna ieu jasad urang eta teh mangrupikeun kanikmatan sadayana. Nikmat kadu sampean nikmat teh ada sampean biasa papa nikmat kira-kira we urang lamun teu biasa papaan biasa papa teu biasa papa nikmat teh eta nikmat anu aya dina diri urang urang ditataan nikmat anu aya dina diri urang nu salasatan biasa nasorotkeunana atawa urang molahkeunana eta nikmat disirikeun ku Gusti Allah ka urang sadaya biasa teh paingan cek sebagian ahli pikir man aropa nafsahu faqad aropa robbahu wa man aropa robbahu faqad jahila nafsahu. Sajalma anu nyaho kana dirina tangtu bakal nyaho ka Allahna. Sajalma anu geus nyaho ka Allahna pasti bakal rasa nyeta bodoh diri pribadina bodoh teu aya naon itu rasa bodoh urang digerakkeun eta digerakkeun ku Gusti dilengkahkeun ku Gusti urang dikeredepkeun ku Gusti Allah dikeretekeun ku Gusti Allah dilisankeun nyata ku Gusti Allah itu pada hakikatna Allah saudara mana geuning sok aya saur ulama la ilaha illallah la maujudail la ilaha illallah la ma'budain la ilaha illallah la matlubain la ilaha illallah la maqsuda illallah kade eta teh la maqsuda illallah daya deui anu diibadahan dinten ti Allah itu daya anu disubri dinten ti daya anu dituju dinten ti Gusti tapi kadang-kadang dituju Allah kadang-kadang malengos ti Gusti Allah karena tina parentahanna kira-kira eta bahasana la ilaha illallah maujuda illallah gitu la ilaha illallah kadituna la ma'buda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah maqsuda illallah kadang-kadang suatu perjalanan anu matang nyaeta naon teu hasil anu dituju peda nyaeta urang mengkol jalanan tina naon tina akidah ahlus sunnah wal jamaah. Cek Rasul di akhir zaman bakal sumping nyaeta 70 di lungkong kabehanana eta diasupkeun kana neraka terkecuali hiji golongan sahabat terus ya Rasul manatana anu hiji teh anu salama
anu moal dilebetkeun kana neraka. Cek Rasul aya di hadis ieu teh nyaeta aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ieu dibahas anu ieu teh kan urang teh madhab anu dituturkeun teh aya opat. Aya madhabna madhab saha? Bu, ayat madhab saha? Imam Syafi'i. Nu kadua Hambali. Nu katilu Maliki. Nu kaopat Hanafi. Tak eta teh netepan kana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi urang mah mabadhab ka saha? Imam Syafi'i. Tah kadang-kadang anu sapoe sapenting dina pagawean. Kadang-kadang urang dina kegiatan unggal dinten tetepan kana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang urang teh disebutkeun organisasi NU, tapi kadang-kadang lamun ditanya NU ari anjeun NU abi mah lain naon? Naon teh? Naret. Naon teh? Eta teh arti mah itu ngapain mah urang teh pagawean Ahli Sunnah wal Jamaah atawa urang teh organisasi NU, tapi kadang-kadang manehanana diamalkeun anu secara hukum syar'i tapi lain akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kade ya? Ya tanya. Kade. Itu kita waktu pada jam 10 Rios. Rios satu dah mal kunci wihade. Terus tuh. Rios satu selawatan. Tapi di batosannya. Siap tuh. Jadi tadi THB atas persen kemurahan kali juga tadi awaskeun nasihatin ada itu kahilafin juga teh Maulana ya Soli aduh ya Allah sedih ya temennya Maulana yang salli wa sallim daiman nomor kaopat nyata balana nafsu mutmainnah teh nyata urang kudu syukur karena nikmat anu dibasikeun ku Gusti. Tah biasa teh urang teh tasorotkeun teh sabab eta nikmat anu geus nyampa. Nu kalima nyata